TikTok. Bang gede ya. Oh, abang banting dede bang teh ya. Bang banting dede bang. Oh, sekarang nya nah. Beuh, orang di lembur ieu aya bikang geulis dak. Wah. Boleh ya kenalan. Sugan be aya nu ngait hatena kana aing. Jadi kan mah. Ah, Assalamualaikum Neng Gelis. Hampura aing ngaganggu. waalaikumsalam. Hampura mang, urang keur teu boga duit, jeung keur eueuh beas deui. Naon maksudna henteu boga duit jeung teu boga beas? Mamang dek minta sumbangan kan ka kami. Parah amat. Sakieu aing ganteng kece. Piraku ndek minta sumbangan. Ganteng cenamu. Oh alah. Ganteng tuh, bener-bener. Tempokeun beungeut aing heula ya. Ganteng naonna meureun? Nu aya kos karung beas. Eta siala mosret ngomongna. Aing kos karung beas cenah. Oh mah. Ih, Juga dia dek naon tuh, aya perlu naon. tenan naon sih? Aing hayang kenalan be. Aing warga anyar di dieu. Oh, sia warga anyar di dieu. Oh, aing adina Pak Pengulu. Pantesan mirip. Heula mirip. Meunang meureun atuh kenalan heula. Aing Mumu. Aing Boim. Aing Tika. Aing Boim. Saredep, salah menurut jeung parawan mah. Geus itu ge, jeung kenalan geus jeung kami. Kok ngusir sih? Aing mau ditawarin diuk heula kitu di dieu. Dek naon? Atuh hayang ngobrol-ngobrol be sakedeung. Oh, haus geura diuk tuh. Tarsep aing ya ieu mah ya. Tik, KS yuk, ngantuk ya. Oh hayu aing ge sarua ngantuk can babut ciang. Jualan kumaha ye? Geus cicing be di dinya ngobrol jeung naon ke jeung anak meong ke. Parah amat. Bila aku aing kita ngobrol jeung anak meong. Bodoh lah. Wih, mantap jasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamang. Cager aceng. Cager, Mang. Mau nana ta, Mang? Kakean jo. Pakaian. Mamang di piknik ta? Saha di nu piknik. Aing dipindah jo. Mulai ayeuna aing cicing di dieu. Terus lamun Mamang cicing di dieu, imam Mamang nu di ditu kumaha? Eta mah lain imah aing jo. Anu di ditu mah eta mah aing ngontrak doang. Oh, gitu. Jo, ngomong-ngomong abah sia ka mana ye? Tanya apa gue, Mang? Abah mah telok di imah. Oh. Jo. Aing kejo, aing lapar ye, can dahar. Mang, sama mah beak, abahna can ngejo deui. Oke, jo ge. Oh. Jo aya naon doang ge nu bisa didahar ku aing jo. Aing lapar jasa ye. Haya si hut kolot mah. Si Mamang hayang mah. Emang aing bebek. Kut kalau tor-torin ka aing sia. Sina be Mamang hayang. Dasar boga lo ku blon-blon teuing. Kitu tah jelema kolot di jero kandungan mah. Emang benjo kolot di jero kandungan gitu, Mang? Oh, sia mah jo. Batur mah 9 bulan, sia mah sampai 2 tahun di jero beuteung mah sia. Kira aku sih. Teu percaya. Aing mamang sia jo. Aing mah nyawa jasa pugu. Ieu nya, sebarang sia dilahirkeun, sia beratna geus 10 kilo jo. Sarua tuh jeung eneng anak kebo. Medan, benjo disorokeun jeung anak kebo pan. Heuh mah, mangkana sia bagi gede geblon. Teu nyambung lah. Heuh geus blikeun aing mie yeuh, aing lapar jasa. Yah, blikeun mie yeuh. Sasana jeung benjo Mang, jeung meuli ciki. Heuh geus jeung sia kabeh sasana. Meuli mina 2 nya, hiji mah teu seueuh. Oke. Pas kira itu, itu. Oke. Itu. Aduh. Sabarnya cacing. Kedeung siap yang diparabat mie 2 bungkus, sangu 2 piring. Aduh. Bisi kurang make diasupkeun ku piring-piring nah. Kacak loklos lah kajen sabeureuteuin aing. Asal subuh be. Wes. Wari bagianan pelatih. No. Babaris. Babaris. Mantap. Siap. Gerak. Siap. Gerak. Bukna luluskeun. Iya, sok mau Bu. Cicing. Nah, bener.
Ini kita. Kieu. Kieu. Tip. Dele. Seremnya. Lihat. Siap, gerak. Gang tanggal keramat. Siap. Hormat, gerak. Gerak. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Wah, aing main bola. Itulah aing. Ya. Iya. Iya. Dak, aing lu gabung ya, aing main bola. Sasya. Datang-datang main hangilu gabung bae. Nyaho Sasya? Aing warga anyar di lembur ieu. Oh, warga anyar. Heeh. Tapi kok bengecak mirip Pak Penghulu sih? Oh, bener Tip. Emang aing adina Pak Penghulu. Oh, pantesan mirip. Jo, si cicing di mah apa penghulu tah? Henteu aing cicing di mah maklot aing di ditu. Oh, Jo, ngarase saha emang? Oke, kenalan heula nya. Aing Boim. Memet. Oh, Memet. Aing Boim. Subek. Subek. Aing Boim. Aing Latif. Latif. Ngomong-ngomong aing bisa meureun nilu latihan main bola di dia. Bisa. Asik. Tapi syaratna sia kudu bayar pendaftaran heula ka aing. Bayar pendaftaran, Met. Heula, kan di dia aing anu jadi pelatihna. Terus sembarangan bisa gabung di dia. Nyawa siapa boga duit entok? Henteu dak, aing teh boga duit. Aduh, jol-jol jelema nu datang ka lembur ieu sanusa bae. Ampun aing mah. Aing kudu kumaha tuh, Met? Geus sia kadu tuh na jelema juku sepalak. Aing ditah malak tah. Oh, Bung lah, Met. Sieun aing mah mana aing budak anyar, langsung ditah malak bae ku sia. Kayak anu ngagebugan deh aing. ulah kudu sieun, tenang. Anu nyekel lembur ieu mah aing. Aing ya jawara di lembur ieu. Oh, tah, sia jawara di lembur ieu. Aduh, dia nggak tahun, gas. Kasih tahu, guys. Im, si iya jawara di lembur yo. Yo, Kang Memet jawara kejo ngebul. Tompel, jawara kejo ngebul cenah. Jawara tukang gelut aing mah, jawara terkuat di alam dunia. Oh, Met, maaf Met, salah ngomong aing. Gua yang dilalap sekolah topel sia. Ampun Met, ampun. Ih, Lah mau seret bongko sih mau ngomong nak. Boim. Sia ulah macam-macam ka aing. Di lembur ieu mah unuanieun kabeh ka aing. Oh, tah, Met. Berarti jelema anu di dia sieun ka sia kabeh. Heula. Be, mantep aing kitu mah. Lamun jurig di dia sieun teh ka sia, Met. Jurig mah henteu lah, tetep aing nu sawan. Oh, di sini aing mah jurig ge sieun ka sia. jurig di lembur ieu mah sieunna kasih subek doang. Oh, tah. Aing kitu mah sia hebat, Mek. Hebat lah. Kumaha sieunna ge jurig jeung si subek, serman kana si subek. Maedan. Mana ge pas ngalarikeun maena ya langsung sawan pun sampai pingsan. Eta sia ngarang bae sia mah. Enggak jadi, Mek. Orang banget sih mah seram geus tangkal carinya. Ih, sia budak anyar geus berani ngadek aing. Resep ge, Mek. Resep sia. Geus itulah, gramalak sia. Halus gak dituim, grama kelas ya. Sieun, Met. Kusin sinan bae. Hayang ngasan jus orang macong aing. Geus keluarkeun Met. Ampun, Met. Ampun. Bah, belah ditu neangan palakeun. Pokona lamun sia ka dieu teu moal duit, ulah ka dieu sia. Geus kira ka ditu. Oh, oke. Geus ka ditu. Sia ulah siun bae. Anjing anak buah ongkoh. Tapi lamun aing nu ngagubukan tanggung jawab sia nya. Oke. Gran. Oh, oke. Hiji tah calon nama di pasukan. Oh, Met, tapi kayaknya bolon eta mah Met. Gajil lah, adi ge beloon deh. Lumayan jeung pibuluin mah. Oh, sih. Yo, ngomong-ngomong lanjut latihan di mall, Met. Aduh lah. Istirahat be, Met. Oh, Met, istirahat be. Oke, istirahat heulan. Tapi baik urutan aingnya. Met, atuh ngaranalin istirahat beureun kami. Nyaho kami nu latihan sia nu hayang diurutan kumaha meureun. Lo ngomong. Oh, Met. Urutan itu, di pos. Urutan itu. Wong. Oh, Met. Meli. Ada sih, Meli. Ada sih. Mali naon idiot? Idiot cenah.
Oh, masih sama gede-gede idiot. Teh Desi ingetnya, Benjo nggak suka dibilang idiot. Menurut Abah Benjo mah cuma ondong, lain idiot. Paham teh? Sabar dateng lah, dek beli naon sih ya? Beli naonnya? Benjo poho. Kedeng ge, Benjo ngiteng-ngiteng lah. Dititah naon Benjo ku Mamang Benjo. Ih, dasar jelema kurang sabatok sih ya mah. Dek beli naon geura? Kedeng ge, ke Benjo diinget-inget heula. Beli naonnya? Aduh, Benjo ngorang-ngorang geus pikun. Kita beli kopi lain sih ya. Lain teh lain kopi. Kita beli naon ge, hakaneun lain. Nah, betul. Beli kerupuk, Lain. beli wapar, Masih lain. Terus teh, terus. Lain. terigu, Lain terus. Beas. Lain. Terus. sabun colek, sabun mandi. Sabun. Kan hakaneun Teh Desi. Masa sih sabun? Honya. Ih, olah Teh Desi mah. Si nyebut kain on, sia on mah. Dek belanja ongkos tapi poho, dek belanja naon. Kumaha ge Teh Desi ngaranna ge jelema poho. Geus sih geura balik ke kayak gitu, nanya ka Mamang sia titah beli naon kitu. Oke. Nah, Teh Desi, Benjo sudah ingat kita beli naon. Titah beli naon? Beli buksi subek. Beli mie. Oh, berapa beli nak? 2. Beli mie doang, 2. Jeung cikina teh. Yo, saya sana beli cikinya. Oh, geura nyokot saya cikina. Oke. Opa teh cikina. Oh, Nah, iya. Kecil kan, Benjo. Mana teh? godong bawel. Ya, Kolak. galak. Kamu tehnya, nuhun. Oh, nuhun. Tong sami. Nuhun tuh bisa juga. Urang mah. Wah, iya ya, emang sama kebeneran. Hai, dia. Minta duit aing. Sasia dan datang langsung minta duit ke Benjo. Aing Boim, warga anyar di kampung ieu. Oh, urang Benjo, manusia anu paling imut, jeung paling oon. Cak barudak nu lain ge. Keren kan? Lah, sia buka gelar on bae ge bangga. Kajen eh. Oh, geus segera minta duitannya. Benjo mah teu boga duit ka Boim. Alah, bohong sia. Bener, Benjo mah teu boga duit. Sumpah be, Benjo mah teu bohong. Teu percaya aing mah. Ih. Wah, teu percaya aing kudu saheula ku aing. Kamu tahu nu hareup tah? Bokeh amat sih sia. Tuh kan, Benjo mah emang teu boga duit ka Boim. Ka Boim on apa bolot sih? Ah itu saya tenana plastik. Oh, ieu mah mie Mamang Benjo jeung cikina Benjo. Kau kita tambah ka dia. Ulah ih. Ka dia kun. Ih, ke Benjo dicarekan ku Mamang Benjo. Dieukeun. Bong lah. Ieu mah teu aing bae. Bongan sia teu buka duit. Ulah ih dieukeun. Alah. Nuhun aja. Ulah ih. Ilah. Aduh, kumaha Benjo ngomong ka Mamang Benjo na lah. Aduh. Ciki Benjo. Met, geus nyemetnya capek met. Ih, Met. Kan? Gantian nih, Met. si subek bae tuh ngurutnya. Dicabut kentopelnya. Titik lurusin gebukna. Met miskieu mah. Gak Met, keong racun tuh, geus datang met. siang geus malakna. Tenang, Met. Enggeus. Jo mana duitna? Duit mah teu meunang, Met. Ai sia kumaha sih cek aing ge sia ulah ka dieu deui aya teu mah duit mah. Tenang, Bos Memet. Kajen teuing aing teu mau duit, tapi aing mau iya ya. Naon eta? Atuh buka be. Ya. Wah, mantap. Wah, aya cicik mie. Menang di mana sih tak? Atuh menang malak lah. Sip. Geus bagus. Mulai ti ayeuna sia yang diterima jadi anak buah aing. Asik, mantap ya aing malah. Sebagai tanda kehormatan jadi anak buah anyar sia dicium heulan ku Subek jeung si Latif. Kok gitu sih? Embung lah. Geus teu bisa ieu mah, imang geus peraturan ieu mah. Bek tip geus segera cium heulan. Cium keuning si Boim. Met, embung lah. Oh, Met, geretek sih nyium badut mah. Ngomong aing dicium sia Subek mentek gering aing. Moal gering mah paling koma sia. Paeh hentol, hirup hentol dicium si Subek mah. Tos ya, seram amat dak. Geus, geura cium. Lamun teu daek dipecat sok kabeh jadi anak buah aing. Met. Oke, Met. Woi, Gerak, gerak, siap, gerak. Rem. Launan